Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren. Masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang. Bari sakola tante di pasantren modern apa salap? Ai si Asep deka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha. Kurang lembur bingungeun deui. Zaman internet masih masantren. Masantren salapi de ka rumaha sia hirup ka hareupna. Boh budak 15 tahun nya masantren. Awewe arembungan. Mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya. Urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu mama kitu busur kalim belah dieuna. Wow luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nomor kedua nakirah maqsudah ialah sirrul wilayah. Orang minta tulung kawali maksudna hayang disampaikan ke Allah. Setelah teu aya Kangjeng Nabi di permukaan bumi dipundut ku Gusti ngalih ka alam nu itu, maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng. Etalah sok disebut duta. Laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah. Loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil, tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomblo can boga pemajikan bae neangan hese teu dararaekeun bae. Nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang. Jadi serem kadeulana gua awewe teh alabatan kareta sieun nya. Hidung anu luar biasa kumis mablang. Oh, atuh sieun awewe ge. Ya, minta ka Allah terus bae tapi can diijabah. Mentalah melalui wali. Masya Allah kadeulana ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh tatanggana ge hereun Zawiti bogo ka si eta cak aing mah ih sok kitu kasepna. Aduh Masya Allah pohara. Jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana. Aduh ya Allah ya Rabbi mentak tawasul disebut. Amban zaparobiha jelema nu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah, jadi lawang min abwabillah, yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisyadaid, loba kariweuh kana naon geus kawali tuqda bisyafa'atihil hawaid. Numantak pemerintah teh datang ka kiai pajar wali merendah kiai datang ongkoh mere ongkoh hasil maksud mante atuh bangsa najing
Atuh emang atuh bupatina ge henteu ngawali-wali ieu mah deuk dijieun komplotan bae gunyana ge deuk dijieun persekongkolan. Atuh nu diwali-wali mah lain deui kunyana ge. Tah geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang bahkan kafir-kafir ge datang. Eta teh digerakkeun ku Allah sebab nyana ibun anir rasul sebab nyana pengganti Kangjeng Rasul alladzi huwal hijabul azam anu ngajadikeun hijab azam ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah. Maksudna sirril khususiyah rahasia bangsa khusus yakni sirrul wilayah. Kok disebut nakirah maksudah kunaon eta gitu. Wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah. Urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ke harti wali. Tapi ketika nakirah maksudah urang can kaharti. Nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon? Oh ieu nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan sebab khususiyah teh awal nama diinkaran. Jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran. Kakarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Ai si Asep deuk ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tah budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran, dinaha-naha. Urang lembur bingungeun deui. Zaman internet masih masantren. Masantren salapi deuk ka rumaha sia hirup ka hareupna. Beuh budak. Mun deuk ke masantren modern. Ulah masantren salap, ieu mah masantren salap. Ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge. Mending mun aya motor namun eueuh. Ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladirnya si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh si Asep hebat jasa ya. Kuari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasia atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa maing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya deuk riyadhah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya
terus kunyana diolah zikir, terus bae datang ke tijahar, datang ke kopi, wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep, aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea siang mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya undangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran urang nonton golek yuk orkes deh ente lah ente bae jangan nama serba ente gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak lagi geus bingung sep aing maneuleus sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing di pasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing maneuleus sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula Aisyah di kamana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rizki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malelengkah deuk lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deh nundek ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang we bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing eta sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep di tukir diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka si Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo orang balik henteu anun balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu teu ditawaran tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu mah moal di dieu bae kan oh teu jadi begitu datang ka iba Asep keur azan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta lain Asep. Maghrib. Apa tadi diajak cara moal? Tanyakan coba ka urang dia. Eta tadi Asep emang kadiana ira. Di asar gaya di dia. Ji sial urang. Si Asep kumaha ieu lalakonna? Wah. Mulai tah. Ieu. Cumplang-campling geus kaliwat 2 hari. Nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat. Waduh. Waalaikumsalam Sep. Ieu nu kajual taneuh teu laku-laku. Mulai si Asep naik derajat si Asep. Aju kunaon teu laku. Ayo mah supaya yang laku bae ieu gegeran hayang umroh. Maksudna supaya yang laku. Lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang masyaallah si Asep wah tuh mulai ayah seminggu kan. Waalaikumsalam Sep iya telaku-laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua teman tuh lain gitu Sep ulah sokan sarua gitu atuh sarua basal ente mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tunggeus teh kudu kawin lah ente mah yang doana bae anak aya kade ciduhan we cain poh geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna tersep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na be kuari embungeun nah ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia
geus bisa kuarima dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuarima embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacad ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya ulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuarima geus bisa asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicinan ku si asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadi nama anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun etalah nafsu nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen ku kumaha ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeung babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setanna terus ieu mah ku si asep setan bisikan-bisikanna dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanna murni luar biasa asep hiji be Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udang na gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara ye kos kitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si asep basapira si asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat ba'da tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu mama kitu busul kalim belah dieuna wow luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah
mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Daun bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pemerintah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok. Ta eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat yang nyilip maksudna ka ditu dek neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh ulah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kiai teh dek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank. Itu apa itu bagus gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah mah jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahannam ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai henteu narima awewe babari nyandung. Nah, pada tempat sekolahan macam awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi. Unggal poe si kiai na lain magaan ngaji neuleuan irungna mancung bae. Tuh kan? Henteu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero. Lah bohong. Buktida ka dituna kiai na loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai. Lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai blon teh kiai. Ka injem ku setan. Nah dimurnikeun dek dididik ya teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik nu mantak lamun kiai na hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya. Ayeuna na hebatan aya santri teu meunang. Atuh geus jadi kiai jiganan. Teu meunang. Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak. Aing murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah. Tah ieu keur carita. Aing geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kene beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kena beda ulah eta lah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat haju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon tahan ba ya masa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak
nah eta teu diridho atuh datang mah datang bae sebot dia nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana atuh we datang bae urang mah menghormati kemanusiaan anak adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing we nyana urang-urang tahun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riado ieu mah lain proposal Pak Bupati ku proposal abdi can turun bae oh ke atas sama naon karep pondok pesantren naon anu tuh geus asal geus kos kitu bae ringsek pamanggeus tah eta nu cilaka ge kos kitu berarti jang kepribadianna lain jang umat tamanu kos kitu mah ngomong doang umat nu jang umat beberesan heula diri riadohan mujahadahan engke bakal manfaat halayak rame manfaat negara dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah geus bae eueuh di deuleu iwalti Allah eueuh nu ngait di hatena Allah jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajeun teuing ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah geus jadana tenang-tenang bae diaromongkeun gerusa ge ja aing mah sabodo teuing di alam jeung dicacat sakitu bae sia Pak ja aing mah ka Allah alem ku sia aing ka Allah cacat ku sia aing ka Allah bere ku sia aing mah ka Allah teu butuh pamere sia penta ku sia aing mah moal ja aing mah pelit si Asep loon nya katungtungnakeun dah kos kitulah nu ieu keur carita nakirah maksudah sirrul wilayah nu mantak dingarana nakirah maksudah awalna dicemooh diinkaran ai kadituna dimaksud etalah geus ngabogaan rahasia wallahu a'lam